Sugrining puji anu sampurna sareng pangalam sagemlengna eta tetep kagungan Allah anu mikawulas ka abdi-abdina anu ngaluhurkeun darajat anu bakti ka anjeunna. Rahmat sareng salam anu utami muga tetep kapang abdol-abdolna nabi nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu parantos tikiatan kalawan mukjizat anu diutus jadi rahmat kasadayana alam sareng kakeluargina sareng kasadayana sahabat sareng kasadayana auliana Allah anu parantos diluhurkeun kalawan dipaparinan karomah amma ba'du. Mangka ieu sapucuk kitab anu kalintang ringkesna nyarioskeun manaqibna Sultanul Aulia wa Imamul Ulama Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sarahu nurani. Kenging metik tina kitab Uqudulali fi Manaqibil Jaili sareng tina kitab Tafrihul Khatir fi Manaqibi Syaidi Abdul Qadir. Mudah-mudahan aya manfaatna kasadayana dulur-dulur anu kersa ngaos atanapi ngadangukeun kalawan ngadangukeun kana kalawan ngagungkeun kana kaagungan ieu manaqib Gusti Nu Maha Suci ka urang sadayana nurunkeun rahmat sareng nulak tina bala dunya akhirat dihasilkeun dina pamaksadan diwubuh kasalamatan amin. Manqobah kahiji nyarioskeun nasabna Sayyidina Abdul Qadir. Ari Sayyid Abdul Qadir nyaeta putra Abi Sholih Janaki Dausti, putra Abdullah, putra Yahya Ajahid, putra Muhammad, putra Daud, putra Musa As-Sani, putra Abdullah As-Sani, putra Musa Al-Jauni, putra Abdullah Al-Mahdi, putra Hasan Al-Musyana, putra Sayyidina Hasan cucu Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah, sareng putra Siti Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayeuna teh lapisan yen nasabna Sayyid Abdul Qadir teh nasab anu kalintang luhurna sareng agungna, sahingga satengah ulama ngadamel tawasul ka Sayyid Abdul Qadir sareng kurama-ramana dina ngahasilkeun rupi-rupi pamaksadan. Manqobah kadua nyarioskeun dipedalkeunana Syekh Abdul Qadir Jailani. Ari dipedalkeunana di nagara Jailan nyaeta hiji nagara bawahan Tobristan dina wengian kaping hiji sasi Ramadan tahun 470 tina Hijriah. Ari pupusna di nagara Baghdad dina kaping 10 silih Mulud tahun 560 hiji. Jadi yuswana mung 81 tahun. Dina wengian dipedalkeunana aya 5 karomat. Kahiji ramana Syahid Abdul Qadir nyaeta Abi Sholeh Musa Janaki nyimpen kasumpingan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam diiring ku sahabat-sahabatna sareng ku imam mujahidin sareng ku para wali. Teras Kangjeng Nabi nimbalan karamana Syahid Abdul Qadir dauhanana, hei Abi Sholih, maneh ku Gusti Allah dipaparin anak lalaki eta teh anak kaula jeung kakasih kaula jeung kakasihna Gusti Allah jeung bakal menang pangkat anu luhur dina pangkat kawalian saperti kaluhuran kaula dina pangkat kanabian. Kadua nabi-nabi oge sabada Kangjeng Nabi pada ngabubung karamana Syahid Abdul Qadir yen bakal kagungan putra anu bakal jadi Sultanul Aulia sareng sadayana wali-wali salian ti imam anu maksum eta di bawah putrana sareng dampal sampeana bakal didampalkeun kana pundakna sadayana wali-wali sareng wali-wali anu tunduk ka anjeunna bakal naik pangkatna, anu henteu tunduk ka anjeunna bakal dilepas ku Gusti Allah tina kawalianana. Katilu henteu aya anu dipedalkeun dina wengian dipedalkeunana Syahid Abdul Qadir di nagara Jailan anging sadayana pameget ari seueurna aya 1100 saya sadayana jadi wali supaos jadi pangiringna. Kaopat Sayyidina Abdul Qadir ti barang dipedalkeun henteu kersaeun nyinang
nginang siang dina sasi Ramadan ana nginang sok dina waktos boboran. Kalima dina walikatna Syahid Abdul Qadir katingali tampak dampal sampean Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaeta tilas bunggu anjeuna ba'da tunggang kana buruk dina wengian Mi'raj teh sapertos anu bakal kacarioskeun engke di luhur sareng waktos medalna disarangan ku cahaya anu pohara sahingga jalma-jalma henteu aya anu kuat ningali. Ari Yuswa ibuna waktos harita Yuswa 60 tahun eta oge hiji perkawis anu luar biasa. Mankobah katilu nyarioskeun ngaosna Syahid Abdul Qadir sapertos anjeunna ageung lajeng ngajugjug ka guru-guru anu laluhur ka alim-alim anu utami. Didinya anjeuna ngala pirang-pirang ilmu sareng sifat-sifat kautamian sadayana guru-guru anjeuna pada nyarioskeun kana calakanana. Ari ngaosna ilmu fikih ti Abil Wafa Ali bin Agil sareng ti Abil Khattab Al-Qaludi sareng ti Abil Husain Muhammad bin Al-Qadi. Ari ngaosna ilmu adab ti Abi Zakaria At-Tabriji. Ari ngaosna ilmu thariqah ti Syekh Abil Khair Hamad bin Muslim bil Warwat Adibashi. Ari diangguan ku angguan Sufyahna ku Qadi Abi Sa'id Al-Mubarak anjeuna henteu liren-liren nerekel hanjat kana pangkat kasampurnaan anu luhur kalawan pitulungna anu maha agung sahingga anjeuna calik dina luhur-luhurna kapangkatan anjeuna singkil kalawan pamaksadan anu tetep sarta kiat yen bade nyepeng ngangket kadali nafsu anjeuna bade dipengkolkeun tina karesepna sahingga anjeuna kengeng 25 tahun calik dina tegalan Irak henteu patepang sareng jalma. Mankobah kaopat nyarioskeun budi pekertina Syahid Abdul Qadir. Ari akhlakna Syahid Abdul Qadir tegesna talajakna eta banget sieun ku Allah sahingga gampil pisan kaluar cai socana sareng dijabah doana. Pohara barahanana tebih dina kaawonan kalintang caketna kana kasayang barani sareng kukuh dina hak bengis dina perkara munkarot tara bendu karena hawa nafsu tara nulungan anu lain karena Allah tara nolak kanu jajaluk sanajan anu nyuhunkeun angguanana. Anjeuna kawaris akhlak-akhlak Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasetna kawaris kakasepan Nabi Yusuf, benerna bener Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, adilna adil Sayyidina Umar, hilimna tegesna kasobaranana sobar Sayyidina Utsman, kagagahanana sareng kabaranianana Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajmain. Mankobah kalima nyarioskeun angguan sareng katuanganana waktos nyantri. Ari panganggona nyaeta jubah anu didamel tina bulu domba anu kasar dina mastakana dibeulitan ku sacowir lawon anu angkat-angkatan sanaos nurang cucuk oge tara nganggo tarompah atanapi sapatu. Ari katuanganana cekap ku buah-buahan bae sareng dangdaunan di sisi wahangan. Ari wengi seseringna tara kulem hiji waktos anjeuna parantos sabaraha dinten henteu tuang leueut joel aya hiji jalma ngadeuheusan piunjukna eta jalma ieu jisim sejaba bakti nyanggakeun artos. Ari artos diwadahan dina kanjut hatur lumayan keur ngagaleuh patuangan. Dauhan Syahid Abdul Qadir nuhun sareng teras eta artos ditampi. Teras Syahid Abdul Qadir ngagaluh roti keur tuangeun barang anjeuna parantos calik bada tuang roti
Guprak aya serat anu ragrag ti awang-awang anu unina eta serat innama ju'ilatis sahawati lidu'afai ibadi liyastashinu biha ala ta'ati wa amal akwiya hartosna pikeun abdi-abdi aing anu lembek memang dipaparin syahwat kana barang dahar supaya bisa nulung kana taat ari pikeun jalma anu gagah mah naon perluna nurutkeun syahwat tidinya roti teh dilesotkeun deui henteu teras dituang teras anjeunna angkat deui ka tegalan margi anjeunna uninga yen eta teh semata-mata pepeling tinu agung kana salirana. Mankobah kagenep nyarioskeun Syahid Abdul Qadir disarangan ku Nabiullah Qadir di Irak. Waktos Syahid Abdul Qadir calik di Tegalan Irak, anjeunna disumpingan Kanjeng Nabi Qadir alaihi salam sareng teras Kanjeng Nabi Qadir marengan calik di Irak. Kenging sawatara lami saur Nabiullah Qadir upami salira palai disarengan ulah yulayaan margi ari yulayaan eta sok mantap papisah saparantos kitu Nabi Qadir mulih mung janji ka Syahid Abdul Qadir bade ngalongokan satahun sakali ari Syahid Abdul Qadir calik dina tempat panuduhan Kanjeng Nabi Qadir satahun sakali sok dilongokan kenging 3 tahun. Mankoba katujuh nyarioskeun ibadahna Syahid Abdul Qadir. Dauhan Syekh Abu Abdillah Muhammad Al-Hirawi jisim kuring ngarencangan Syahid Abdul Qadir kenging 40 tahun dina lebasa kitu anjeunna sok netepan subuh ku wudu isya upami anjeunna parantos netepan isya teras lebet ka pangkeng dugi ka subuh malah sok sering pisan bangsa raja-raja anu bade nepangan ka anjeunna upami wengi mah tara tiasa nepangan kapaksa sok ngarantos dugi ka subuh. Dauhan Syekh Muhammad Al-Hirawi hiji wengi isim kuring nyareng ka Syahid Abdul Qadir henteu mondok sakerejep acan ari damelna sonton keneh netepan sunah ari kawengingakeun teras dikir ari parantos ngalangkung sapertiluna wengi teras ngaos al-muhibtu rabbus sahidul hasibul fa'alul khalaqul khaliqul bariul musawwir tidinya salirana beuki alit dongkap ka alit pisan henteu lami salirana ngageungan deui sapertos tadi ari parantos agung teras salirana ngajunjung duki luhur-luhur dugi kales henteu katingali ari parantos lami jol deui sumping teras ngadeg deui netepan sareng kalintang lamina dina sujud kitu bae damelna dugi ka 2/3 wengi ari parantos langkung 2/3 wengi teras ngadeg ka kiblat ngaos pirang-pirang doa tidinya jol cahaya nyorot ka anjeunna dugi ka anjeunna henteu katingali salirana kabulan ku eta cahaya sareng kuping henteu liren-liren anu uluk salam ka anjeunna dugi ka bijil pajar. Mankobah kadalapan nyarioskeun anu didamel dadasar pada melana Syahid Abdul Qadir. Syahid Abdul Qadir ditaros naon anu didamel dadasar dina pada melantuan. Dauhan Syekh Abdul Qadir ala sidki wa maqudintu qatu hartosna ari tantungan kaula jeung dadasar kalakuan kaula nyaeta bener pantrang bohong. Dicaritakeun waktos anjeunna murang kali dina kaping 8 rayagung anjeunna ngagiringkeun onta bade diangon di Tegalan barang eta onta keur digiringkeun eta onta ngomong
pekna hei Abdul Qadir anjeun mah didamel teh sanes pikeun ngangon onta. Anjeunna kaget aya onta ngomong kitu. Teras eta onta dilesotkeun. Ari anjeunna teras angkat ka loteng ka ibuna. Teras unjukan saurna ibu tadi onta anu bade diangon ku abdi teh nyaram ngangon ka abdi sangkemna maneh mah Abdul Qadir didamel Gusti Allah teh lain calon kana ngangon onta. Kumargi eta manawi ibu rumangga mah abdi bade masantren ka Baghdad. Ibuna ngadangu unjukan putrana kalintang bingaheunana. Saurna atuh nuhun ari ujang hayang masantren mah ibu kacidaridona tah ieu keur bekalna 40 dinar. Engke di mana-mana aya ontan-ontan anu reka Baghdad. Ujang milu nurut ludung, tapi ibu wasiat kudu bener dina sagala ucap-ucapan jeung kalakuan. Saur Sayyid Abdul Qadir nyuhunkeun hibarna ibu bae. Henteu kantos sabaraha lami ti waktos harita Sayyid Abdul Qadir teras ngiring sareng ontan-ontan anu ka Baghdad. Henteu kacarioskeun lamina sadayana ontan-ontan parantos ngaliwat negara Hamdan. Barang dongkak kadinya burugul aya 60 rampog tarumpak kuda sarta sadia parabot-parabotna. Teras sadayana sodagar dirampog. Barang meneran ka Sayyid Abdul Qadir cek hiji rampog si lain boga naon. Dauhan Sayyid Abdul Qadir boga 40 dinar dikaput dina handapeun kelek kaula. Cek rampog kitu patut boga 40 dinar jur bae kaditu mantog. Tidinya teras Sayyid Abdul Qadir liwat gok deui jeung rampog sejen. Terus nanya deui cara tadi. Ku Sayyid Abdul Qadir diterangkeun cara kanu tadi. Eta rampog henteu percayaeun deui bae. Tidinya kabejakeun ka kapalana rampog aya anu ngaku boga 40 dinar. Tapi hanteu dipercaya ku sararea oge. Cek kepalana coba barawa ka dieu si lain mah kos anu barurung lain dibuktikeun. Dua teuing aya bogaeun 40 dinar. Tidinya terus Sayyid Abdul Qadir dibarawa ku rampok teh ka kapalana. Barang sumping ka kapala rampok ditaros cacandakanana. Dauhan Sayyid Abdul Qadir boga 40 dinar cek kaula oge tah ieu dikaput dina baju handapeun kelek. Lamun anjeun henteu percaya urang buktikeun. Terus kawaina dibuka artosna dibilang anu 40 dinar teh hareupeun kapala rampog. Sajongjongan mah kapala rampog teh ngahulang bae. Tidinya teras naros ka Sayyid Abdul Qadir. Naon pangarahan anjeun anu matak ngaku sabenerna? Kapan deungeun-deungeun mah sumawona loba-loba kitu boga sadinar oge tara ngabejakeun. Ari acan ditakol mah dauhan Sayyid Abdul Qadir kaula henteu aya pangarahan naon-naon. Ngan indung kaula miwarang kudu bener kaula moal nyulayaan kana wasiat indung. Tidinya segruk kepala rampog teh ceurik bari ngomong kieu, salira mah dina tempat anu sakieu weuritna hanteu wani ngarempak larangan indung. Naha ari kaula geus sabaraha taun gawena teh ngan hungkul ngarempak larangan pangeran bae. Mana teuing pangeran benduna ka kaula. Tah ayeuna saksian ku salira yen kaula tobat ka Gusti Allah di tangan sampean. Tidinya teras rampug anu 60 teh pada tobat bareng-bareng. Anu kenge ngarampug teras dipulang-pulangkeun kanu gaduhna. Ari saparantos kitu teras anjeunna angkat ka Baghdad. Harita yuswana 18 tahun.